Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'alallah, bismillah ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila Allahi nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'allifil kutubil ladzina ta'lamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila ruwai masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'alukallahumma ta'afana bi'ulumihim naf'am mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwai abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ari eta bab dina mertelakeun perkara ya beko nu tumetep ma'al mayiti sarta mayit. Wa ma jeung perkara yarji'u nu balik ma. Wa nadri jeung mertelakeun nazar wal hirsi jeung kadedemes alal imaroti kana jabatan. Juz 4 halaman 103 hiji. An Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiya mugami karido saha Allahu Allah. Anhu ti Anas amin. Yaqulu ngucap Anas kana lapad qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana lapad yatba'u nuturkeun al mayita ka mayit saha salasatun tilu atau naon salasatun tilu mangga. Fayarji'u maka balik saha itnani duaan. Wa yabqa jeung tumatep mahu sarta mayit sawahidun hiji
atau naon wahidun hiji. Yatba'u tegasna nuturkeun hu ka mayit saha ahluhu keluarga mayit. Wa amaluhu jeung amal mayit. Payarji'u maka balik saha ahluhu keluarga mayit. Wa maluhu jeung harta mayit. Wa yabqa jeung tumata naon amaluhu amalna mayit. Bab mertelakeun perkara nu tetep setia ngabarengan mayit jeung nu bakal balik deui sakadar ngajajabkeun mayit. Aya hadisna eta mah nu nembe di logat ngan palebah nadar jeung kadedemes kana jabatan mah teu aya hadisna, ujug-ujug langsung kadedem langsung al-hatsu 'alan nasihah. Ina judul mah aya 3 eta teh. Aya hadisna mung hiji, duka kumaha wallahu alam duka kumaha. Surah Anas bin Malik Rasul ngadauh kieu, di mana-mana jalma maot nu nganturkeun ka kuburan teh aya 3. Sabaraha? 3. Aya anu setia ngabarengan manehna, aya nu sakadar ngajajabkeun balik deui. Payarji'u itnani tina nu 3, nu 2 mah balik deui ka imah. Wa yabqa ma wahidun nu setia mah hiji. Mana nu sakadar ngajajab kuburan tapi teu ngilu dikubur. Duaannya yatba'uhu ahluhu wa amaluhu. Eta teh nu kaliwat eta teh sabenerna. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Eta teh kumaha? Payarju isnani wa yabqa wahidun yatba'uhu. Eta teh 3 yatba'uhu nuturkeun hu ka mayit saha ahli mayit wa maluhu tulis eta. Eta teh aya wa maluhan teh ya. Oh, dari kitabna mah aya ada. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Nu nuturkeun ka mayit teh 3, hiji keluarga ngajajab. Penghormatan terakhir. 2 hartana mun aya keluarga teh pan nguburna jauh man motor teh motor teh pan mayit meureunna. Nomor ka 3 amalna 3 dan ngajajab. Tina nu 3 nu setia mah hiji dan nu 2 mah balik deui ka imah. Payarji'u ahluhu wa maluhu. Keluargana balik deui sakadar bisa ngajajab pungkul. Sogan aya setia ngilu dikubur. Hartana sami, bahkan lamun aya harta ngilu ka kubur mah kudu diludang kuburanna. Balik deui nu 2. Nu setia mah adalah wa yabqa amaluhu. Amal dan nu setia. Jadi urang maot bakal mawa amal urang lain amal soleh. Urang maot mawa amal soleh, kesi soleh maot mawa amal saha. Urang maot mawa amal urang rek nu soleh rek nu teu soleh dibawa ku urang. Lain nu soleh na unggul nu teu soleh ge ngilu eta. Tadi dinya pentingna. Jadi harta anu dikumpul-kumpul teh ternyata henteu setia. Henteu setia ngilu. Belaan pasea jeung dulur, belaan naon teu wauh jeung tatangga baraya, belaan ngeserkeun galengan gitu. Usaha nu dikumpul-kumpul teh geuningan teu aya mangpaatna. Bluk nang kuban, blak nang karak, kasisi kagigir, ka pasar ka pasir, banting capio berdikari banting setir. Hulu jieun suku, suku jieun hulu, sirkus ngaranna. Berang jieun peuting, peuting jieun berang. Coba maot we dipaseakeun tak ku anak ku ahli waris. Maot we pamajikan kawin deui jeung batur. Maka pentingna eta urang kumpul amal. Kumaha carana aset urang, keluarga jeung harta sing siga amal urang anu setia
nyamberenan keluarga sing soleh, boga anak sing soleh, ya ulah, tah eta ngocor bisa jadi naon, bisa jadi ya bisa jadi bahan kangge transfer ka urang gitu. Hartana disodakohkeun, sodakoh jariah wakaf diantarana. Tah setia ka kara eta. Keluarga najan dohirna balik deui ka imah, hakikatna mah transfer di imah dah. Harta najan balik deui, hakikatna mah sanajan teu ngilu dikubur, transfer da pedah eta harta diwakafkeun dipake ibadah ku batur ngocor ganjaranana. Penting di dinya nya. Eta. Jadi ma ya beko mal mayit amal wa mayarji'u dua keluarga jeung harta. Ari bab nadar mana teu aya hadisna nadar. Ayeuna judul mah aya nya kadedemes kana jabatan. Nah judul aya hadisna mah teu aya. Tapi na Bukhari mah salaresna aya masalah jabatan, masalah nadar dibahas. Jabatan teh ulah hayang urang dengan lamun teh mah urangna ditunjuk gitu kan, diangkat bari ya punya kapasitas gitu kan, ulah mundur gitu. Ulah hayang jadi pejabat ngan lamun teh geus diangkatnya ulah mundur, mun anjeun dititah gitu kan. Oh di masyarakat teh anjeun teh gitu. Ulah hayang jadi, tapi lamun jadi ulah mundur gitu. Sabab nya ecen kayak gitu ecen. Ulah hayang jadi roisen tapi lamun ente sepakat gitu komo dititah ku gurunya ulah mundur ulah. Sabab wasiat Rasul papatah Rasul ka Abdurrahman bin Samurah kieu. Kayak aya dina jilid kaopat halaman 147 mun akur halamanana. Saur Rasul ya Abdurrahman bin Samurah, hei Abdurrahman bin Samurah. Latas alil imarota, latas al ulah menta anjeun al imarota kana jabatan. Ulah sok jadi penjilat hayang diangkat, ulah latas alil imaroh. Fa innaka in utitaha, fa innaka maka saya sunah anjeun in utita lamun dibere anjeun hak kana imaroh an mas'alatin tina ladang menta. Ajukan proposal yang diangkat, maka eta teh wukil ta ilaiha, eta jabatan bakal dipasrahkeun ka anjeun, bakal jadi beban kan. Tapi wa in utitaha min ghairi mas'alatin, mun anjeun diberi jabatan tanpa meminta, teu hayang tapi dah ditunjuk dipercaya, maka lamun gambaran kitu wa in utitaha min ghairi mas'alatin uinta alaiha, uinta tadi bantu anjeun ku Allah alaiha kana ngurus eta jabatan. Jadi ulah hayang, sabamun hayang engke jadi beban. Tapi ketika orang asalna teu hayang ditunjuk, diangkat, nya ulah mundur, engke diberi bantuan ku Allah. Najan urang teu aya keahlian ge seiring berjalan waktu bisa jadi sukses. Gitu, ulah menta jabatan. Ai jadi pejabatnya bisa alus bisa goreng. Mun adil nya jadi imamun adilun ge kadituna salah satu jama nu bakal kenging jaminan iuh-iuhan arasna Allah nu kahijina imamun adilun. Tapi lamun teu pan jadi ripuh beban eta teh. Dosa rakyat bisa katanggung ku pemimpin, mun pemimpin teu bener gitu kan. Pemimpin teu nitah salat acan gitu kan ka anak buah. Hek teu sarolat dosana ge kitu sama. Tapi lamun teh adil bener-bener masyarakat anu amal soleh teh ngocor kasih eta kabagian gitu, nuduhkeun kana kahadean pan seperti migawe gitu. Ngan pedah masalah jabatan teh saur Rasul mah diprediksi engke mah pahayang-hayang pahayang-hayang. Kadina jilid 4 aya 235 ya ti Abi Hurairah. Saur Rasul innakum satahrisuna alal imarah. Innakum saesuna aranjeun kabeh satahrisuna eta bakal kadedemes aranjeun kabeh alal imarati kana jabatan. Engke mah pahayang-hayang. Bahkan yang jadi pejabat teh ngaluarkeun modal sagala dah hayang dipilih. Engke mah.
Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Wasatakunu jeung bakal bukti imaroh nadamatan eta jadi kana langsaan pikeun manehna yaumal qiyamah dina poe kiamat. Engke mah bakal payang-hayang jadi pejabat teh. Ngan nya eta bakal jadi kana langsaan di akhirat mah dina poe kiamat. Maka saur Rasul fani mal murdiah wa bi'sal fatimah. Fani mal murdiah, maka tidak hadena ibu anu sok nyusuan. Seorang pemimpin nu adil seperti seorang ibu nu ngayomi, nu ngasuh, memelihara anakna. Pemimpin nu melihara mengayomi rakyatna. Hebat pisan eta. Tapi wa bi'sal fatimah goreng kacida mun ibu-ibu ngalesotkeun nyusuan budakna padahal waktuna can 2 tahun teu aya udur geus dilesotkeun. Maksudna pemimpin nu teu mengayomi masyarakat kacida gorengna. Jadi jabatan bisa halus bisa goreng antara surga dan neraka eta. Ngan engke mah cik Rasul bakal pahayang-hayang. Ngan ieu peda hadis teu dimuat di dieu. Padahal hadis tentang imaroh itu aya. Tadi jilid 4 halaman 147, nu nembe jilid 4 halaman 235. Teraskeun al-hathu 'alan nasihah ariyeta al-hathi atau babul hathi 'alan nasihah ariyeta bab mertelakeun ngagegereh 'alan nasihati kana nganasehatan. Ieu mah jilid 2 halaman 18 mun sami haramanana mun sami kitabna. Percetakan Darul Kitab Al-Islami. Oh iya, halaman 18. Qala ngadawuh saha an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad idzastan soha. Di mana-mana nyuprih nasihat atau minta nasihat saha ahadukum salah sahiji di antara aranjeun. Akhahu kadulurna ahad falyan soh tafek nganasehatan ahad lahu ka akho ngagegereh kana nganasehatan. Di mana-mana aya dulur anjeun ngenta nasihat beri nasihat mun menta. Oh Kang berarti lamun teu menta mah teu kudu nasehatan. Nya ceuk hadis ieu mah teu kudu. Pandi tukang aya ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ari nganasehatan teh ibarat amar ma'ruf nahi munkar. Nya nganasehatan teh. Nganasehatan mah patahan. Kalabat amar ma'ruf nahi munkar, senengan amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Ai ngaran fardu kifayah teu kudu dipinta. Ngaran-ngaran fardu kifayah teu kudu dipinta. Tong dipenta, tong ditita ngaran fardu kifayah lakonan kurang da fardu. Komo mun teu aya perwakilan mah gitu. Dipinta ataupun tidak nganasehatan kudu, tapi kunaon dina hadis ieu? Di mana-mana dulur anjeun ngeta nasihat, sok nasehatan. Mafhumna mun teu ngeta nasihat mah berarti ulah. Ngati teh. Teman jadi kitu. Aya hadis di satu sisi juga bertolak belakang gitu. Di tukang agama itu nasihat, bahkan nasihat itu dianjurkan. Bahkan salah satu beat para sahabat ngoncing wan nushi nganasehatan ke setiap muslim sok di tukang tinggal aya. Kami beat ka Rasul di antawis beatna teh wan nushi alal muslimin alal muslim. Wan nushi nganasehatan ka jamaah muslim. Janji setia janji pelajar mun jiga santri mah ketika masuk Islam janji setia ku naon di antawis naon mual musyrik ibadah ka Allah, mual musyrik, mual maling, mual zina. Pan eta nasihat terakhir nanti aya jeung nasihat ke setiap muslim. Pilarian ka panggaraya. Soalnya kan kewajiban nganasehatan. Lamun ningali materi eta redaksi nu nembe berarti teu kudu dipinta. Tapi kunaon di dieu aya bahasa idastan soha di mana-mana ngenta nasihat dulur anjeun sok nasehatan berarti mun dimakum mun si eta teh ngenta nasihat nya teu kudu. Oh cara ngamahmulkeun kieu
ari nu ditukang mah ngajelaskeun nganasehatan muslimin wajib, bahkan mun teu aya ting jadi fardu ain, mun seueur ajenganana di dinya nya fardu kifayah, perwakilan kudu aya nganasehatan. Eta mah dina urusan agama. Dina urusan agama rek dipenta rek henteu kudu nganasehatan. Rek dipenta rek henteu. Ningali aya tetangga teu bener ieu teh, teu nutupan aurat. Nasehatan walaupun tidak meminta. Tetangga teu salat, nasehatan walaupun manehna teu ngenta dinasehatan. Urusan agama teu kudu ngadago menta. Menta dinasehatan. Tah di dieu mah dimahmulkeun kana urusan dunia. Karena urusan dunia, contohna naon? Rek kawin, rek dagang, rek muamalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punten pajengan abdi teh kinten-kinten bagaduh maksad ieu teh. Geus puguh berat ka handap. Aya nu bogoheun ka abdi kinten-kinten sae teu teras naon nu kedah dilakonan ku abdi. Tah, urusan kawin pan eta mah. Berarti lamun si eta menta nasihat ka urang nasehatan ku urang. Abdi teh sae nanya kana usaha teh dagang taninya kan. Nah kitu kumaha? Nya salarasan mah abdi mah sagala teu bisa sebenarnya. Oh cobaan heula sok dagang heula. Mun sukses tuluikeun, mun teu ganti profesi gitu kan. Tah eta mun dipinta eta. Jadi urusan dunia mah lamun dipenta nasihat kakara urang wajib nganasehatan. Teu dipenta mah teu kudu. Bisa disebut sok tahu. Tapi urusan agama, urusan akhirat, urusan amal, oh eta mah teu kudu menunggu, eta mah jemput bola we langsung gitu kan. Teu kudu ngantosan urang dipasihan jadwal eta mah kumaha carana. Anjeun balik ka lemur. Cenah masantren lila, tapi teu aya nu noel-noel acan, ciga teu beukieun ilmu teh batur kana ilmu anjeun. Kumaha carana ieu ngadagangkeun ilmu? Carana kumaha? Nah, ini ka posrona ngobrol gitu kan ka ditu ka dieu. Masukkeun ilmu teh. Najan teu boga jadwal pengawasan, di posrona ge bisa masuk ilmu banda. Nah, eta mah kudu kitu bab agama kumaha sanajan urang teu aya kesempatan kumaha carana ilmu datang gitu. Ulang ngantosan urang diulem gitu. Tah, lamun urusan dunia kakara hadis ieu. Idza sansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Hartos. Babun nari eta hiji bab al halalu ari halal bayinun eta nu jelas wal haramu jeung ari nu haram bayinun eta nu jelas. Ieu mah juz kadua halaman 3 juz hiji halaman 18 aya beda redaksi. Ani Nu'man ibni Bashir katampi ti Nu'man bin Bashir dia muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Nu'man qala ngadawuh Nu'man kana lapad qala ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad al halalu ari halal bayinun eta nu jelas wal haramu jeung ari haram bayinun eta nu jelas wa bainahuma sareng eta tetap di antara halal jeung haram umurun ari pirang-pirang perkara mustabihatun saliru itu umur faman makari sajal ma taroka eta anu ninggalkeun man ma kana perkara subiha anu saliru ma takdirkeun eta alaihi ay alaihan daya na kitab nama ya alaihi ka man minal itsmi nyatana tina dosa kana tabukti man 5 kana perkara istabana nu narima jelas ma atroka eta leuwih ninggalkeun waman jeung ari sajal ma ijtaroa eta nu wanian man nu berani man alama kana perkara ya suku numang man fihi dina emah minal itsmi nyatana tina dosa ausaka tah ampir naon ayyuaqi'a yen tumiba naon mak perkara
Istabana nu pertela ma atau ki ayuwaki ya nibakeun jalma mak kana perkara istabana nu pertela ma wal ma'asi jeung ari pirang-pirang maksiat himallah eta pirang-pirang larangan Allah man ari sajalma yarta eta nu ngangon man haulal hima di sakurilingeun tanah larangan yusiku tah ampir non ayuwaki ayen tumiba manhu kana hima. Nah di pengkergasan tos itu dengan beda redaksinya halal jelas haram jelas kumaha ieu patokan halal antara Imam Syafi'i jeung Abu Hanifah beda dina syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ikhtalafal ulama fi haddil halal wal haram. Ikhtilaf ulama dina patokan halal jeung haram antara Abu Hanifah sareng Imam Syafi'i. Faqala Abu Hanifah cek Abu Hanifah kieu al halalu madallad dalil ala hillihi. Al halalu ari halal ma eta perkara dalla anu nuduhkeun naon ad-dalilu dalil ala hillihi kana halalna emah. Halal itu sesuatu nu aya dalilna. Halal itu sesuatu nu dalil nuduhkeun kana halalna. Oh berarti cek Abu Hanifah mah hukum asal perkara teh haram. Hukum asal perkara-perkara nu aya di alam dunia teh haram kecuali aya dalil anu ngajelaskeun halalna. Jadi menurut Abu Hanifah mah berarti pilarian we dalil anu ngahalalkeun. Mun teu aya dalil berarti haram. Menurut Imam Syafi'i ieu wa qala Syafi'i balikeun Imam Syafi'i al haramu ma dalla dalil ala tahrimihi. Al haramu ari haram ma eta perkara dalla anu nuduhkeun naon ad-dalil dalil ala tahrimi kana haramna emah. Cek Imam Syafi'i ngaran haram mah perkara anu aya dalilna yen eta perkara haram. Oh berarti cek Imam Syafi'i mah hukum perkara teh asal pokok halal kecuali aya dalil anu ngajelaskeun kana haram, perkara haram. Beda engke nanti. Ari na ibadah teh ulah sok neangan dalil anu ngameunangkeun, neangan dalil larangan. Eta teh weh urang madhab mana? Mun madhab Syafi'i mah justru segala perkara teh segala sesuatu halal. Kecuali aya dalil. Mun dalilna haram jadi haram. Teu dalil geus sehat kembalikeun kana hukum kana hukum asal perkara halal. Kecuali aya dalil haramna. Cek madhab Abu Hanifah mah cek Abu Hanifah hukum perkara asalna halal. Hukum perkara asalna non haram gitu kecuali aya dalil ngajelaskeun halalna. Bakal beda eta. Bakal beda. Mun madhab Syafi'i mah lah pokoknya mah ari salah kita dilarang berarti halal kan gitu. Halal. Iya teh aya sato tapi dia teu aya nasna ieu teh. Puguh kelenci mah halal gitu. Puguh anjing bagong mau di dahar teh haram. Ieu mah aya sato anu memang hadisna teh eueuh gitu. Sok rek kumaha eta kembalikeunana. Cek madzhab Syafi'i mah berarti asa pokok halal ari teh aya dalil ngajelaskeun haram mah beunci teh berarti kan gitu. Bakal beda eta teh. Nya kan seperti naon Rasul ngalarang muncit atau ngadahar daging sato anu punya kuku nu kuat. Gitu kan? Hulang gitu kan. Punya naon deui anu taring nu kuat, maung, ucing lah. Itu kan jelas eta mah nya. Hiji mangsa aya sato memang teu aya hadisna gitu. Termasuk ka ditu ka dieu eta kumaha mun madzhab Syafi'i mah berarti hukum perkara teh halal salagi teu dijelaskeun dalilna ya beunci teh berarti kan gitu bakal gitu ngene tah eta halal haram teh sabenerna geus jelas halal teh haramnya jelas dalilna jelas pikeun zaman nu ngarti kana hukum nu jelas al halal bayyinun halal itu jelas puguh dalilna ge aya haram jelas
pikeun nyaho eta teh jelas teh. Tapi aya nu remang-remang tah antara halal jeung haram disebut subhat. Subhat jadi. Hepugu-pugu mun warung teh atuh warung nu terang benderang ciga naon? Alfa, Indomaret nya caang. Poek-poek puguh atuh. Ieu mah aya warung remang-remang, da pan bahaya nu remang-remang mah. Warung nu caang puguh Alfamart, Indomaret eta pan puguh beureunan. Nu poek oh berarti mun warung poek mah warung anu memang ya terlarang beureunan gitu dipoekan. Ieu nu remang-remang teman. Eta nu bahaya nu remang-remang. Nu kadang-kadang ya tidak disadari. Ya puguh caang bu poek ya nu remang-remang. Puguh bodas, puguh hideung, ya abu-abu pan riweuh eta teh kitu. Puguh-puguh muslim katingali, puguh-puguh kafir beureun katingali naon sebagai musuh Islam. Pan aya munafik teh pan teh. Si remang-remang eta ge. Kaum munafik kan remang-remang eta di satu sisi muslim cek dohir. Nah teh napan teu? Faman taraka ma subiha minal itsmi saja manu berani ninggalkeun nu saliru tina dosa ieu teh ting dosa ting teu tapi ditinggalkeun ku manehna di mana-mana nu saliru ting dosa ting teu wani ditinggalkeun maka kana lima istabana atroka pasti nu jelas dosana mah lebih ditinggalkeun mun jama bisa ngaraksa tina subhat geus pasti tina haram dijaga nya. Lamun jama geus bisa apik tina barang subhat geus pasti tina haram moal beuki. Wa man jaraa alama yasuku fihi minal itsmi sajama berani ngadahar perkara nu dimangmangkeun dina dosana dalam kurung subhat wani eta. Lamun geus wani kana subhat ausaka aywaqi mastabana maka eta jama hampir saja tumiba dina perkara nu jelas teu meunangna. Lamun jama geus bisa apik tina nu subhat pasti tina haram dijauhi. Lamun jama geus beuki kana barang subhat pah ampir-ampir kana haram. Ginaon? Beuki. Wal ma'asihi mallah ari maksiat teh larangan-larangan Allah. Setiap raja boga tanah larangan. Nu ieu atong raja masih ngurang pemilik oge gitu kan jalan teh aya dibuka aya ieu mah da khusus ieu privat ieu mah ulah ya gitu setiap zaman nu memiliki naon komo raja mah gitu kan pemerintah ieu mah tanah negara gitu kan ieu mah umum gitu Allah kayak gitu gaduh larangan naon larangan Allah adalah maksiat Allah teu cemburuan teu aya perkara teu aya sesuatu nu paling cemburuan batan Allah. Ciri cemburuan Allah ngalarang beberapa maksiat. Allah ngalarang pemaksiatan. Ciri Allah cemburuan. Jika kabogoh gitu kan. Mun bener-bener cemburuan sok loba laranganana. Aya nanya gitu bener. Loba laranganana teh pasti ciri cemburuan itu teh. Nah, dalam mun tema jama teh cemburuan bakal bebas kehirupna teh. Ya gitu heh mulai pikiran ieu gitu. Berarti lamun cemburuan teh eta tanda cinta eta. Ngan cemburuan tong terlalu teuing gitu. Kudu aya cemburuan tanda cinta. Lamun antepan berarti teu nyaheun eta. Lah bae. Teu ditanyakeun ka mana mun eueuh teh. Jadi cemburuan teh penting gitu. Teu aya nu paling cemburuan kecuali Allah. Cirina Allah ngalarang beberapa larangan-larangan. Tahimallah itu adalah maasi. Man yarta haulal hima saja man wani ngangon di sekitar tanah larangan yusiku ayywaqiyahu ya hampir bisa saja teu karasa tumiba kana perkara nu dilarang puguh ieu teh dilarang kebon teh urang ngangon deketeun pagerna lila-lila mah eta domba teh nubruk bisa wae ka ditu kitu eta masalah halal jeung haram ngan pedah anu dituntut ka urang mah halalna halal suri we. Dari halal teh aya dua, aya halal suri, aya halal sorfi. Dina kitab Bahjatul Wasail halaman 21. Nah syarah bahwa halal teh aya dua, aya halal suri
aya halal sorfi. Suri bentukna gambaranana dohirna. Malayu lamu asluhu perkara nu teu dikanyahokeun asalna eta perkara. Lakin ma'a sukunil qalbi ilaihi tetapina sarta tentrem hate. Mala yu'lamu asluhu perkara nu teu dikanyahokeun asal muasalna tapi lakin ma'a sukunil qalbi ilaihi tentrem hate. Contoh urang teh aya nu mere sawe gitu anu mere naon barang uang. Pan urang teu apal eta di mana sih eta. Teu kudu ditaluntik bakal singgung da eta. Pajangan atuh lumayan ya. Jangan ngopi di amplopan. Cuk ajangan kayak punten di artos tina naon. Wah umpamanya gitu kan. Kapokan kan nu mere teh. Urang teh teu apal asal muasalna, malayu lamu aslu. Tapi ketika diterima ma'asukunil qalbi ilaihi tentrem hate halal berarti eta halal suri eta ngaranna. Halal suri cek bentuk dohir halal urang menang duit eta pamere ti eta. Jelas kan lendang maling urang. Nah eta teh halal suri tapi ma'asukunil qalbi hate teh tentrem. Tapi lamun dagdigdug mah nyata subhat teh eta teh. Sebenarnya tabiat insting watak hiji manusia bisa mengenal mana halal mana haram. Cirina eta mun tentrem hate ngaranna halal. Ti Wabisoh geuningan aya dina hadis arba'innya. Wabisoh bin Ma'bad geuning hadis sabaraha eta? Hadis 27. Kumaha cing? Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami teh datang ka Rasul rek nanyakeun kapiheulaan ku Rasul ditaros. Kumaha ceuk Rasul? Jikta tasalu. Hah? Jikta tasalu? Anjeun ka dia datang rek nanyakeun tentang birrunya, tentang kehadiannya. Mohon Rasul. Ya, saur Rasul teh kieu. Istafti qalbaka. Sok penta fatwa hati nuranimu yang paling dalam. Ulah peda hayang, ulah peda mung. Mun peda hayang mah menjadi ngeunah wae, Bang. Peda mung jadi benci wae. Teu hayang tembung tanyakeun kan hate. Istafti qalbaka. Sok penta fatwa hati nuranimu yang paling dalam. Sabab albirru matma'annat ilahi nafsu. Ngaran birru kahadeanna anu ya jiwa raga teh matak naon? Matma'annat ilahi nafsu watma'anna ilahil qalbu. Jiwa raga tentrem. Eta birru hade. Tapi wal ismu mahaka. Aing ngaran dosa mah sesuatu anu mahaka. Jadi mahaka teh sesuatu nu ragu. Tapi lain mahaka toko lain. Mahaka sesuatu nu ragu fi nafsi dina hate. Walaupun batur mengatakan orang lain memfatwakan itu halal, tapi da dagdigdugna teh biasana dosa. Kali gitu we. Jadi ngaran halal suri mah malayulamu aslu tidak diketahui asal muasalna ngan peda urang narima barang teh jelas cek dohir manaon halal teuing si eta ti mana nama tapi dibarengan ku ma'asukunil qalbi ilaihi hate tentrem halal suri tah eta we urang maneangan mah da sabab nu kadua mah aya halal sorfi. Halal sorfi mah meles naonana halalna 100% hese eta halal sorfi wa ma halalu sorfi palam yujad fi hadzal zaman. Halal nu meles 100% barang halal mah eueuh zaman ayeuna. Kecuali ila maul mator alladzi nazala minas sama ya'khudhu minal hawa. Kecuali cai hujan nu turun langsung ti langit ditanean ku dua dampaleungeun diinum langsung halal 100% eta. Ulah kena heula kana kenteng tatangga ulah disiuk ku gayung gitu kan langsung hujan tanean halal 100% lian ti eta mah hese atau cek ulama mah aya cai walungan gitu kan cai walungan nu gede gitu kan anu jernih siuk urang minum langsung bahkan cek ulama mah aya paling halal barang halal zaman ayeuna adalah buka puasa ku jima ulah ku korma yakin halalna eta moal subhat moal sabab korma mah nya orang menang meuli tapi kan
Awal mah duka kumaha perjalanan gitu. Tapi jima mah yakin halal nah itu. Hari kuat mah gitu. Hari kuat. Dah gitu. Babun al waladu ari budak lil firosi eta tetep pikeun nu ngabogaan amparan. Ai firos teh amparan pamajikan atawa amat. Jeung pamajikan jeung amat disarupakeun kana firos pansok ditumpakan gitu. Jadi pamajikan disebut naon eta teh? Disebut amparan. Jilid kadua halaman 4. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad al walad ari budak lil firosi eta tetep pikeun nu ngabogaan amparan, pikeun nu ngabogaan amat berarti sayyid, pikeun nu ngabogaan pamajikan berarti salaki. Jadi budak teh milik salaki, milik sayyid. Walil akhiri jeung eta tetep pikeun anu zinah al hajaru ari rugi. Ari rugi. Aya putut angka hiji aya lizani eta tetep pikeun jalma nu zinah al khaybatu ari rugi. Ieu kudu kaharti heula hadisna. Wa awalul hadis jeung ari mimiti hadis eta lapad an Aisyah. Meka harti kronologina kumaha. An Aisyah ta katampi ti Aisyah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah an hati Aisyah amin. Qalat ngucap Aisyah kana lapad kana bukti sa Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ahida eta janji Utbah ila akhihi kadulurna Utbah Sa'dib ni Abi Waqqas tegasna Sa'ad bin Abi Waqqas annabna walidati zam'ata anna benak walidati zam'ata saya sunah budak lalaki ti amat zam'ah minni eta tetep ti kami pakbid maka kudu nyokot anjeun huka ibnu. Qalat ngucap Aisyah kana lapad palamakana tuluy samang-samang sabukti naon amul fathi tahunan putuh Mekah. Putuh Mekah itu 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Akhoda tah ngambil hu ka ibnun saha Sa'd bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas wa qala sareng ngucap Sa'ad kana lapad ibnu akhi takdirna huwa ibnu akhi ari ibnu eta budak lalaki ti dulur lalaki kami. Ari ibnu eta budak lalaki ti dulur lalaki kami. Ari ibnu eta alok kami ya gitu anu panok. Ari ibnu eta alok kami. Qad ahida nyata janji akhi ilayya ka kami fihi dina ibnu. Faqoma tuluy ngadeg sa Abad bin Zam'ata Abad bin Zam'ah. Faqala tuluy nyarios Abad huwa takdirna akhi huwa akhi gitu. Akhi ari ibnun eta dulur lalaki kami. Wa benu walidati abi jeung budak lalaki ti amat bapak kami. Walidah ti amat. Wulida dilahirkeun ibnu ala firasihi dina luhureun amparan abi ti amatna berarti firas amat. Fatasawaqo tuluy indit itu Abad sareng Sa'ad bin Abi Waqqas. Fatasawaqo tuluy indit Abad bin Zam'ah jeung Sa'ad bin Abi Waqqas ila Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngadawuh Sa'dun Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah ibnu akhi huwa ibnu akhi takdir. Ari ibnun eta budak lalaki ti dulur lalaki kami. Ari ibnun eta alok kami gitu. Jadi ibnu akhi teh alok budak lalaki ti dulur lalaki. Urang boga dulur lalaki, budak dulur lalaki urang teh boga anak lalaki alok bani. Kana bukti akhi qad ahida eta nyata janji akhi ilayya ka kami fihi di ibnun.
Faqala maka ngadausa Abad bin Zam'ah, Abad bin Zam'ah, akhi, takdirna huwa akhi ari ibnun eta dulur lalaki kami wa benu walidati abi jeung budak lalaki ti amat bapak kami. Wulida dilahirkeun itu ibnu ala firasyihi dina luhureun amparan abi. Faqala maka ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ari ibnu kana lapan huwa ari ibnu laka eta tapikeun anjeun ya Abad bin Zam'ah, he Abad bin Zam'ah. Tsumma qala tuluy ngadauh Nabi sallallahu alaihi wasallam al haditsa kana hadis mana nu tadi al waladu lil firash walil akhir al hajaru. Tsumma qala tuluy ngadauh Nabi li Saudata binti Zam'ata ka Saudah putri Zam'ah zaujin Nabi tegasna bojo Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapat ihtajibi kudu gawe hijab anjeun, kudu gawe hahalang anjeun, kudu dicadar anjeun. Minhu ti ibnun ya Saudatu, he Saudah. 5 karena perkara ro'a nu ningali Nabi min sabahihi tina miripna ibnun, min sabahihi tina miripna ibnun bi Utsbata ka Utsbah. Famaro'a maka teu ningali ibnun ha ka Saudah hatta laqiya sehingga yen manggihan itu ibnun Allah ka Allah azza mahlur Allah wa jalla jeung maagung Allah maot maksud ya singkartilanya ngaman anu tadi hes al waladil firash walil akhir al hajaru. Kieu caritana teh seorang Isa ieu jelemana urang kumpulkeunnya kubu belah dieu nya kubu nu ieu Sa'ad bin Abi Waqqas boga dulur Sa'ad bin Abi Waqqas teh ngaranna saha mana tadi teh dulur Sa'ad bin Abi Waqqas ya saha Utbah bin Abi Waqqas jeung Sa'ad bin Abi Waqqas adi lanceuk berarti kan yang penting bapana Waqqas gitu kan. Nah Utbah bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, kubu nu hiji ane karti, kubu kadua Abad bin Zam'ah. Maksudna Abad bin Zam'ah. Saha Zam'ah teh atuh? Zam'ah itu adalah bapak Abad. Zam'ah itu adalah bapakna Saudah. Zam'ah itu adalah mertua Rasul. Ngerti? Pan aya Rasul bojo nu kadua sabaraha pupus Khadijah. Rasul tos pupus Khadijah ka sadikah? Saudah, nemeh ka Aisyah. Saudah heula. Saudah binti Zam'ah. Rasul teh gaduh bojo namina Saudah binti Zam'ah. Berarti Zam'ah teh mertua. Gaduh rai ipar saha? Abad bin Zam'ah tadi? Si Pahili. Nya Abad, Mang Abad ingat ya Abad. Ieu mah tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad jeung Utbah bin Abi Waqqas duaan. Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas. Ieu mah sa Abad bin Zam'ah kubu ieu mah aya Saudah binti Zam'ah gitu kan. Parebut budak gitu. Jadi mertua Rasul Zam'ah boga amat. Maksudna mertua Rasul Zam'ah boga amat. Berarti eta amat boga budak, berarti cek dohir mapan budak Zam'ah.
ngan pedah kieu cek Sa'ad bin Abi Waqqas teh dulur kuring wasiat engke mun putuh Mekah eta amat jamaah geuningan boga budak nu sayah eta teh budak teh kulantaran nu sayah berarti ka anjeun manaon anjeun ka budak eta alo anjeun teh mangna gitu kan lamun cek Abad bin Zam'ah naon eta teh orok nu eta teh berarti naon adi da budak bapak cek Sa'ad mah naon alo da tadi teh pedah Utbah teh wasiat ka kami eta budak nu ti Jam'ah amatna nu urang cokotnya ku anjeun Sa'ad gitu engke ieu Abad ngaku eta teh budak bapak berarti adik kuring beda inung nah hartilah kronologina kitu lah da pabeuli teman teh kitu masuk eta ngaranna apa ai Utbah ai Sa'ad bin Abi Waqqas ai Utbah bin Abi Waqqas tak kubu ieu nya nu kubu ieu Abad bin Zam'ah sok urang kana nu name di logat wa awalul hadis ieu nu di luhur al walad lil piros walil akhir al hajar kieu mimitina mah ti Aisyah radhiyallahu anha qalat cek Aisyah kana bukti sah Utbah bin Abi Waqqas tak kubu nu ieu inget janji maksud janji teh wasiat pangyokotkeun kadulurna saduluran teh Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad jeung Utbah itu adalah adilanceuk Sa'ad kayaknya janji mun putuh Mekah cokot eta budak anabna walidati Zam'ah minni budak amat Zam'ah tak kudu ieu tadi teh Zam'ah teh boga amat eta teh hamil ngajuru tah budak eta teh budak urang jinah duka naon eta jinah baru ningali hadis ieu nya Saat cokot ku anjeun sabab eta teh budak saya mun ente mah mun nyebut teh allo eta teh cokot ke mun putuh Mekah pak bidhu ambil sabab budak itu ti amat Jam'ah nu sayah ti sayah cai mani nama qolat cek Aisyah falama kana amul fathi ketika tahunan putuh Mekah 20 Ramadan tangga tahun 8 Hijriah akhodahu Sa'd bin Abi Waqqas diambil dari rumah wasiat ya cokot ke cenanya mun aya kesempatan karasan aya kesempatan teh keur putuh Mekah digemol we eta budak teh cokot berarti teh alo budak lanceuk wa qala cek Sa'ad huwa ibnu akhi ieu budak teh budak lalaki ti dulur lalaki kami ieu teh budak Utbah alo saya maka dia teh qad ahida ilayya fihi pun lanceuk Utbah teh janji ka kuring teh wasiat nitip pangyokotkeun nya diambil ayeuna ari pihak nu ieu teu nerima wa paqoma ngadeg saha Abad bin Zam'ah kudu nu ieu nu rumasa direbut cek Abad bin Zam'ah teh huwa akhi ye budak teh dulur kami adik wabnu walidati abi jeung budak lalaki ti amat pun bapak ieu teh statusna pedah jeung budak itu kami teh sabapa berarti dulur kami cek Abad mah jeung memang ieu teh budak ti amat pun bapak nah statusna amat ti amat gitu kan lain jadi beda inung alasanana kieu ulida ala firasihi ieu budak dilahirkeun di atas amparan pun bapak dina harti amat eta statusna milik bapak cik tadi geus ingat ari amparan teh bisa amat bisa pamajikan jeung amat disebut amparan kapan bisa dinaon bisa ditumpahkan gitu tah ieu teh adik kuring sabab budak ti amat pun bapak da ieu amat teh kaleresan milik pun bapak kan berarti milik pun bapak mah ieu amat teh amat amparan bapak debat panerinya patasawako wah pasea eta teh nya indit teh duanana saha
Sa'ad bin Abi Waqqas jeung Abad bin Zam'ah. Kasaha? Ka Rasul hakim tertinggi. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala cek Sa'ad, ya kubu ieu cek Sa'ad. Ya Rasulullah, huwa ibnu ahi, eta budak teh alo abdi da budak ti lanceuk. Kana qad ahida ilaya pun lanceuk teh janji wasiat ka kami dina masalah eta budak ambil nya ku abdi teh cana kada pun lanceuk kitu. Cek kubu ieu Abad mah berarti rai ipar Rasul kan, rai ipar Rasul. Pan sawadahna ditikah ku Rasul sawadah putri Jama, Abad ge putra Jama. Cek Abad kumaha? Pakol Abad bin Zam'ah, akhi ieu teh dulur kami pun adi. Wabnu walidati abi jeung budak amat pun bapak. Ulida ala pirosi dilahirkeun teh pemilikna Sayyidna pan pun bapak. Kumaha tah ngarespon kitu? Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek Rasul, huwalaka ya Abad bin Zam'ah. Abad bin Zam'ah, ieu budak milik anjeun. Adi ente, dimeunangkeun ku Rasul. Nah, pancet dina hadis naon? Nah, Rasul macakeun hadis, al walad lil firas. Arti ari budak eta teh milik nu boga amparan. Cik, tadi budak saha eta? Budak Zam'ah, da amatna keur status milik teu yang nyaho. Pokona ngaran budak lahir dina situasi kekayaan dimiliki ku seseorang berarti milik si eta. Al waladil firas gitu. Terus Rasul macakeun kan hadis naon al waladil firas walil akhir al hajar pikeun anu jinah kerugian. Berarti mungkin Utbah itu jinah. Dibeunangkeun ku Rasul cek dohir, hukum dohir al waladil firasnya budak Jam'ah. Abad ambil. Tapi sanajan kitu sumakola li sawadah Rasul teh ka sawadah pun bojo sawadah aya nanya bojo Rasul ihtajibi minhu anjeun kudu gawe hijab tetep orat kudu dijaga kudu make kudu tertutup ti eta budak kayak teu masuk logika pan ku Rasul dimeunangkeun berarti eta budak teh meureunna ti Abad adi ti sawadah adi Rasul ge meureun adi ipar ti Rasul teh meureunna. Tapi sanajan dimenangkan dohirna kepemilikan mah ke pihak Zam'ah, sawadah teh meureunnan adi, Abad ge adi, Rasul ge adi, tapi wayahna nya sawadah da anjeun mah awewe. Sanajan jeung adi, wayah anjeun kudu tertutup awak mah. Orat tertutup. Nah make kitu. Lima ro'a min sabahihi bi Utbah. Sabab Rasul ningali ari beungeut mah beungeut Utbah ieu teh. Ari status manusia gitu tak kepemilikan mah cek dohirnya milik si eta. Tapi ieu teh rada raguna pada beungeut mirip Utbah teu mirip Jam'ah. Wayah nanya bisi dina hakikat mah memang nu jinah gitu kan. Wayah eta kan orang lain mahram meureun gitu mah. Tutupannya anjeun kedah gawe hijab. Engko dimenangkeun ku Rasul teh di satu sisi kepemilikan mah. Tapi Rasul ngambil apik sabab ieu budak beungeut milik Utbah. Milik Utbah gitu. Maka ti saparak harita sampai mati eta budak teu pernah ningali wajah sawadah. Tah eta teh kitu. Di satu sisi ngambil hukum eta di sisi lain aya keapikan. Kayak ieu teh budak saha? Da mirip tatangga. Oh budak si eta ada status perkawinanna ge. Si eta salakina sakurariweuh teuing. Cek dohir mah tapi kayak mirip tatangga. Oh berarti nya eta mah meureunnan kudu aya kapikan ka dinya ciga ieu we. Cek Rasul da status mah al waladil firas. Budak pikeun boga amparan desa salaki mun bahasana pamajikan. Budak ti pamajikan milik salaki. Budak ti Sayyid milik mun ti amat milik Sayyid. Walaupun ain udunan tetangga, tapi ketang kulantaran mirip. Nah, di satu sisi dimenangkan hukum dohirna, kehati-hatianna tetap dijaga. Nah, al walad lil firas walil akhir al hajaru teh. Budak mah tetap jang Jam'ah. Berarti aya kemungkinan Utbah itu jinah, rugi. Karti. Jadi mun nerangkeun hadis mung matana hunggul mah teu jeung kronologi mah kaharti eta teh.
Kumpul pahiling ngaran teh Sa'ad bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas. Aya Abad bin Zam'ah. Aya Sawadah binti Jam'ah. Aya Ibnu Walidati Jam'ah. Aya Walidati Jam'ah. Pan lieur. Tapi karteu nama. Kacida manya urang geus popolotot kieu. Ngesangnya nerangkeun teh. Manya teu kahar. Ari Sa'ad teh saha? Sa'dun ari Sa'ad ahadul asyarah eta salah saji ti 10 jalma al mubasyirina nu dibubungah kabeh bil jannati ku surga wa al waluman jeung mimiti jalma roma nu manah man bisahmin ku pasar fi sabilillah. Ari Sa'ad teh salah satu orang anu dijamin ku Rasul masuk surga al mubasyirina bil jannah nu kamari 10 urang teh sa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah jadi ya. Sa'ad bin Mu'adnya. Oh Sa'id bin Zaid. Eta nu 10 teh ya gitu. Tuluy kan barudak. Babu man ari eta bab mertelakeun jalma lam yubali nu teu merduli man min haitsul kasbi tina sakira-kira kasab. Jadi kedua halaman 4 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu anhu ti Abi Hurairah anin nabi ti nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh nabi kana lapad yati bakal datang ala nasi ka manusa non zamanun hiji zaman la yubali anu teu merduli saha al mar'u hiji jalma ma kana perkara akhoda nu ngambil mar'u minhu tina emma aknaha minal halali tina halal am atawa minal harami tina nu haram. Bab mertelakeun jalma geus teu merduli kana kasab kana usaha yang penting mah menghasilkan. 15 abad ke belakang Rasul memprediksi ayeuna geus bukti. Saur Rasul yati ala nas zamanun bakal datang hiji masa kamanusa di saat harita jalma la yubalil mar'u ma akhadha minhu geus teu merduli naon nu diambilna teu merduli naon nu jadi kasabna minal halal am minal haram rek halal rek haram gabres yang penting menghasilkan kitu eta geus kabuktian zaman ayeuna yang penting menghasilkan tina naon we hese jangan atuh da cek bangsa teh naon potong manu halal nu haram ge hese. Nah kumaha kitu? Rondana ge anu lebih ketat. Maling ge hese cenah anu manu halal. Tah eta teh ciri kiamah gitu. Bakal datang hiji zaman di saat harita jama geus teu peduli naon diambil. Yang penting mah ya berduit teh di mana teh hayangnya. Padahal lamun teh ama kurang naon di pikiran sabenerna anu jadi kebutuhan hidup mah sedikit nu mahal mah naon gaya hidup bukan kepentingan keperluan hidup gayana anu naon nu mahal sahwatna eta legegna eta nu naon mah nu mahal mah eta legegna apa legeg di Sukabumi mah legeg mun di dieu mah naonna tuh gitu loba gaya kurang jajan gitu kan ilmu pamerna gitu teh eta dalamun neangan kabutuhan anu mah saeutik sahwatna teh kahayangna sabab dina hadis kieu al mukmin yaqulu fi mi'an wahidin jalma mukmin dahar itu dina hiji peujit tapi wal kafir yaqulu fi sab'ati am'a kafir mah dahar teh 7 peujit mah nya Kang urang muslim black dadana peujit hiji kafir aya 7 gitu lain syahwatna syahwat daharna jalma mukminna hiji syahwat daharna jalma kafir mah 7 hiji banding 7 tak mun ningali jalma kafir dahareun jeung dahareun pake nu sok tingali teh iraha ibadah ningali jalma kafir sok usaha jeung usaha we gitu
Mukminan teh kitu daya ibadah gitu kan. Bari unggal poe ibadahna gitu kan. Sahwatna eta sahwat daharna kahayangna gitu. 7 kali lipatkeun jalma kafir. Tah berarti mun aya mukmin kitu tabiatna geus seperti kafir. Lain jadi kafir ngan tabiatna geus aya eta. Depan saeutik urang teh cek Rasul saeutik gaya hidup teh bakal niru orang kafir. Geus diprediksi ku Rasul 15 abad ke belakang. Latat tabiunna sunanaman qablakum shibron bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law salaku hujra dabbin la salaktumu. Qulna ya Rasulullah al yahuda wa nasara qala faman. Latat tabiunna yakin aranjeun bakal nuturkeun sanyana sunanaman qablakum kana perjalanan hidup gaya hidup orang-orang terdahulu memeh aranjeun. Shibron bisibrin sajengkal wadhira'an bidhira'in sasiku yakin anjeun gaya hidup teh bakal siga orang-orang terdahulu saeutik sajengkal sasiku engke mah sameter hatta law salaku hujrat dabbin la salaktumu sehingga lamun maranehna orang-orang terdahulu asup ka liang bayawak kumaneh bakal dituturkeun. Mun orang kafir gaya dicukurna kitu tuturkeun ku anjeun. Dicukur ciga naon sesakeun nyege ka kalapa tapasna teh gitu kan. Lamun batur kitu tuturkeun pasti saeutik. Walaupun masuk ka kanang bayawak ku anjeun mah pasti dituturkeun. Cek sahabat kulna ya Rasulullah al yahuda wa nasara apakah Yahudi Nasrani sanes? Cek Rasul paman saha deui. Saha deui. Mentakna Quran aya walang tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata maridoeun modaikeun sare Yahudi Nasrani sangga aranjeun nuturkeun maraneh. Eta tah urang teh nuturkeun kafir eta jadi berat beban hidup teh gede gitu padahal kebutuhan hidup ada teu mahal teu. Nu akhirna kulantaran hayang gaya berbagai macam cara dihalalkeun. Padahal lamun ibadah mau diterima ku Allah dan nu diterima ku Allah manu hade unggul. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah teh zat nu sae moal nampa amal kecuali nu sae. Nya Allah marentahkeun ka mukminin sebagaimana Allah marentahkeun ka para rasul yen dahar teh tina rezeki anu halal. Ya ayyuhar rusulu kulu min ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah kan gitu. Nitah kamu minin ya ayyuhal ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum gitu. Nitah ka Rasul daharnu hade dina al mukminun ayat 5 hiji. Nitah ka muslimin daharnu hade dina Al-Baqarah 172. Tah lamun teh aman dituntut ku Allah nu halal ketika kurang dahareun pakaian hararam ngadua teh moal ijabah. Tsumma dzakara rajula yutilus saparo as'ata aghbaro yamuddu yadaihi ila sama. Ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasu haramun wa gudiya bil haram fa anna yustajabulah. Terus Rasul ngadongikeun aya hiji pamegat nu geus menempuh jalan jauh. Cirina as'asa akbaro as'asa usut rambutna. Malum perjalanan jauh mah teu kaburu mandi. Akbaro penuh ke kebul malum gitu kan di padang pasir teu mangih cai ya muddu yadahila sama ngangkat panangan ka langit ngadua ya Rabbi hayang anu cek Rasul wa mat'amu haramu di daharna haram wa masyrabu haram nu diinumna haram wa malbasu haram pakaianan haram wa gudiabil haram sarapan lagi haram fa anna yustajabulah rek kumaha diijabah doana. Berarti ketika orang ngadua teu dijabah
teu diijabah wae pariksa bawa pakaian, minuman, makanan teu halal. Kumaha diijabah? Oge makanan haram itu sok mendorong ka pelaku berbuat tina jinisna makanan. Lamun urang makan nu haram cenderung eta makanan teh ngadorong ka urang berbuat nu haram-haram maksiat-maksiat. Lamun makanan anu halal eta makanan ngadorong ka urang anu mau makana berbuat sesuatu tina jenisna eta makanan kurantan halal karena taat ka ditu. Maka kalakuan urang hari ini adalah cerminan tina makanan urang. Ari urang teh dahar teh bener-bener halal teu nya. Tempo ibadah teh, tanginas teh, semangat teh. Alhamdulillah. Oh berarti halal. Ngebluk ibadahna, talalangke. Tah berarti aya naon? Nalal hese aya naon? Ngapalkeun poho deui aya naon? Kitu. Babul basti fir rizqi sakitu heula we nya dituluykeun kita moal tamat jeung moal daek dia aduh jika moal tamat bersambung wae gitu. Bisa ayo logat teh unggul tamat logatna mah bisa lah lompatkeun. Tapi cek anjeun yang bade terangkeun Kang, geus tahun payun we ami abdi namihan di masantren tamihan sataun deui. Nya hayu. Hayu bisa ditamatkeun ayeuna teu masantren deui mari weh. Gitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'afana bima 'allamtana. Rabbi 'alimna allazi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana. Wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa sholihati wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.